Bismillahirrahmanirrahim. Teu wajib uninga jenengan nabina, ngan wajib uninga itu ngan jumlahna 124.000 jumlah bilangan nabi teh sadayana kitu deui henteu wajib uningana kana sadaya jenengan nabina kajaba anu dicatet dina Quran 25 anggeus ditangtukeun Adam Idris Nuhud Saleh kalimana Ibrahim Lut Ishak jeung Ismailna Yakub Yusuf Ayub jeung Dzulkifli Su'aib Yunus Harun Musa ulah lali Ilyas Yasa Daud sareng Sulaiman Zakaria Yahya Isa teramaan Nabi Muhammad Nabi nu panungtung nu kadua lima nu jadi pimpinan bing bilangan nurutkeun tartib lahirna katerangan tina catetan kitabna ari seueurna rasul teh sadayana dina Quran eta wajib diimankeun nabi jeung rasul nu janten panungtungan diakukeun ditampi